Pak tempo ka dieu yeuh aduh eta aya Syekh Rajib nempo ka itu kabeh dewek teu dipalire. Alah apa kira teu peurih hate dewek? Macem-macem bae eta. Eta. Tempo ka dieu yeuh. Dewek hayang nempo yeuh. Lanjut. Ya, itu mah Kori internasional. Ari uing mah Kori entertainment. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Woi, Syekh urang badag awakna yeuh. Sesep. Ampun deh ka. Ya, Syekh ka mana heula tuh Syekh deh ka. Ampun deh ka. Obat. Urang doakeun Syekh Rajib sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, sing disehatkeun. Mangga Syekh. Wih, ya. Subur amat yeuh. Ya. Wih, ya. Awakna euy badag euy. Jamang jang. Waduh. Hari jadi kori magena heuh saputing teh 2 3 kori teh heuh 3 tempat alhamdulillah. Oh, Syekh Rajib juga sebobonangan yeuh. Jadi penceramah mah hese jang rek nyandung ngaji teh. Hiji we heuh. Can bobonangan panepi ka ayeuna ge ya. Kempes keneh pesak teh ya. Ampun deh kan. Gusti ragu heuh. Bapak. Alah. Kita nepi ka mana ngaji teh yeuh? Kan? Roma. Oh, nya Roma Irama heuh. Roma. Oh, kitu caritana mah. Geus ya. Kullu nafsin nyawer. Hayang diadukeun. Duet ting Rajib. Duet ting Rajib. Mung duet ah. Duet cenah Syekh. Enak aja. Nyawer ibu. Tarik mantu Kiai. Alah, engke Syekh Rajib anu panjang namanya. Ieu mah biasa we lah. Rahmat Allah di atas Nabi serta Ali dan keluarga yang endam urang yang ikor yang sembah mabur Allah yang jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam nacan sarerea. Bangun can dalalahar ieu. Dahar acan. Acan. Sarua. Nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summal hamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun
ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para kiai, para ajengan, para asatid miwah para asatidah anu puji sim kuring sangat-sangat dipihormat. Kalayan urang doakeun ku urang sarerea para kiai, para ajengan marantana ku Allah sing ditambih-tambih manfaat ilmuna, amin amin, sing dijembarkeun milik sinareng rezekina, sing disoleh-solehahkeun putra-putrina, husnul khotimah dina wafatna, amin ya robbal. Kapayuneun para panitia penyelenggara, ibu-ibu, bapak-bapak teristimewa, pemuda-pemudi sadayana anu sami-sami kuji sim kuring sangat-sangat dipihormat. Insyaallah urang sarerea alladzi rahimakumullah. Pertama-tama sumangga urang sami-sami manjatkeun puji ka Zat Ilahi Rabbi, masrahkeun puja ka Allah Azza wa Jalla yang mana atas hidayah, inayah serta nikmatnya alhamdulillah dina ieu wengi urang tiasa kumpul ngariung hempak merbayaksa bari kaayaan sehat wal afiat, alhamdulillah calalager sarerea daya sanes kumpul ngariung urang sarerea di ieu tempat dalam rangka ngagungkeun karena dilahirkeunana junjunan urang sarerea Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon rupi pengorbanan baik harta tenaga katut emutan demi mensukseskan ieu acara senantiasa ku Allah sing ditampi dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin ya robbal. Shalawat miwah salam anu mangrupikeun lintasan kasalamatan, mugi-mugi salamina sing dibahekeun dikocorkeun ka junjunan alam, kahiji nabi nu luhur ku ilmu jembar ku panalar nu pasagi ku pangarti nu daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Daya sanes habibana wa syafi'ana kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan aidon ila alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, termasuk kaurang sarerea umatan mutaakhirin fi yaumil qiyamah senantiasa urang sarerea mendapatkan syafaatul uzma'na, amin ya robbal. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah
alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyrafal badru alaina, faqtafat minhul buduru, mithla husnik mara'aina, qatu ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salawatullah, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta ikfiru wa qadi, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi. Yuk semuanya salawat, salawat. Yang di belakang ayo salawat semuanya. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan keberkahan sholawat naon rupi pamaksudan urang sarerea ku Allah sing dikobul, amin. Sing dilancarkeun tur dibarokahkeun ya robbal, ya robbal. Anu ngadeg dipayuneun ibu jeung bapak jenenganana Haji Jen Rahmat Nur Khalid, alhamdulillah. Sakapeung mah dina YouTube sok dijulukan Ki Cepot Muda, alhamdulillah. Kangaran-ngaran cepot dina wayang beungeutna pasti beureum. Cing 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 cing. Ieu pangnempokeun Kiai kasep henteu? Kasep henteu? Nu nyebut henteu berarti loloh. Ibu-ibu kawing bogoh henteu? Kan? Henteu. Sarua uing ge henteu. Waduh. Ibu miwa bapak jisim kuring gaduh lakob cepot muda, lain cari sensasi, lain hayang kapuji. Ieu mah salah kadar singkatan saja. Singkatan daripada CE-nya ceramah, P-nya penyegaran, O-nya orang, T-nya taat. Alhamdulillah. Mudana ge sami singkatan, M-nya mengedepankan, U-nya ureyan, D-nya dalil, A-nya agama. Alhamdulillah. Jadi cepot muda jisim kuring masa ala kadar singkatan ceramah plus penyegaran, biar orang-orang tararaat ka Gusti. Aya naon ieu? Hujan di malam minggu. Mudah-mudahan ya hujan sing jadi rahmat ya robbal. Tuh gara-gara hujan uing teh dipalire euy. Sakitnya teh di sini ya. Lain ya teh rek neangan tempat nu ieu apa karek baralik. Atau rek balik mah teu naon lah. Da uing mah tampil eukeur ieu.
atuh turun tina panggung ge insyaallah nya bebenangan. Lanjut tuluikeun deh, mudah-mudahan ieu hujan sing ulah waka diturunkeun ku Allah nya. Lamun tiamah diturunkeun sing membawa rahmat ya robbal sararieun ku Gusti sing kompak ngawaro ka Gusti turut tumut ka Gusti insya jeung ieu ceramah insyaallah tongkeung tong salempang ceramah cepot muda insyaallah moal ponteng kanu koneng moal cuet kanu hidung moal kaitu moal kadieu insyaallah rek lurus mengedepankan uraian dalil-dalil agama namun anu pastina sesuai jeung kemampuan kuring nyalira insya doakeun ku ibu jeung ku bapak ieu ceramah sing lancar sing barokah sing manfaat ya robbal hikmahna nu asalna kedul sing jadi daekan amin atuh anu karoret sing jadi berehan anu tara ka masjid hujan badang ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sambil bersolawat fala ahadu aba fi qaulina minhu wala na'bi aba fi qaulina minhu wala na'bi ya sambil bersolawat pula bosan-bosan ngarapi yaumil kiamah kenging syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami sekali lagi ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami hujan lain eta gini mah henteu jadi mah henteu hujan oh diharap ketangnya alah keun ari kahayang mah halodo gitunya tapi kumaha ada jelema mah mung ukur boga kahayang Allah yang menentukan benar tak begini halodo ya padudan udud padudan cemimin ya cemimin sorimin padudan udud padudan cemimin naik taksi kahujanan muludan ayo muludan cemimin ngan kasalaki angger ngalawan
Aya ibu-ibu nu ngalawan ka salakina aya. Loba. Kemana euy? Amit. Percuma salat kau kerjakan, percuma wiridan kau bacakan, kalau sama suami ngalawan, apalagi sampai molotot. Insya Allah di dia mah perempuannya sarolehah, amin ya robbal. Halo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hawalaina, amin ya robbal. Oh, sok tartibkeun heula. Kira kuwi ngecebrek ibu kelempangan we hayohnya. Sok rapihkeun. Nyaho. Anu hees jeung udangkeun, budak mesti. Wih. Duh, jangan angkel gitu mah. Halo doh. Terima di bawah isin. Rot Manila, mesing root, mesing lila. Bagong mah nya kere. Oh, tenan. Bawang hujan hees, Bro. Tadi di mana? Tadi bawangnya kehujanan. Bego. Bawangnya tuh. Ya mustamina rupa-rupa katingalina nu lelempangan aya nu nangtung aya nu midio aya nu barang daang aya anu heuwai nu nundutan aya nu molor aya musingkeun gitu. Allah Karim, insya Allah urang hadir di ieu tempat dalam rangka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi sarerea bakal meraih kauntungan, amin ya robbal. Naon cenah Ustad kauntungan hadir di ieu tempat, insya Allah urang bakal sarerea bakal menang ilmu, bakal menang ganjaran teristimewa, bakal menang syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, amin ya robbal. Bo kama qala Sultanul Arifin Imam Jalaluddin As-Suyuti nyarios kieu, ma mim baitin au masjidin au mahallatin. Aduh batuk euy. Ampurannya aya ceramahna aya batukan. Keunai da ieu mah batukna ge batuk duit. Ma mim baitin au masjidin au mahallatin quri'a fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi eta ngajawabna atuh. Sallu alaihi. Siap. Illa haffatil malaikah
illa haffatil malaikatu dzalikal bait awil masjid awil mahallah wa shallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan. Yo dengekeun tepati-pati ti hiji imah, tepati-pati ti hiji masjid, atawa ti hiji tempat dibacakeun di eta tempat maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi illa hafatil malaikat terkecuali ngurilingan kaya tempat pirang-pirang malaikat manfaatna teu aya sanes mangmentakeun hampura nu hadir di ieu tempat. Alhamdulillah. Jadi urang teh aya nu mangmentakeun hampura sifatna malaik dengan catatan di ieu tempat diayakeun peringatan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tingali ka hareup tingali ka hareup yeuh insyaallah ibu jeung bapak eta socana diteuteukeun kana pamun teu kiai ganjaranana insyaallah leuwih loba tinimbang ganjaran sedekah 1000 kuda. Amin ya robbal. Ieu jisim kuring ceramahna sajam siap, 2 jam siap, 3 jam siap, 4 jam siap. Alhamdulillah. Hebat urang dieu mah kadengena serba siap. Berarti urang dieu mah sarerea ahli ngawadul. Ya Allah ya Rabbana, muga-muga urang sarerea nu hadir sing dihampura dosa ku Allah Subhanahu wa taala nya. Ya Robbal. Urang teh belaan huhujanan ti barang keneh belaan nyeunan kue pemuda sinareng para panitia belaan ngadekor panggung nu sakieu gagahna. Alhamdulillah. Belaan manggil mubalik nu kondang nu kandang diundang ti Bandung Jujun Junaidi, ti Jakarta anakna Jainuddin MJ atuh ti Parung Kuda mah ti Sukabumi Jainuddin mencret. Belaan manggil Kori Internasional Syekh Rajib. Alhamdulillah. Bertanda urang sarerea teh rumasa butuh ku Allah, butuh ku Kangjeng Rasulullah. Bener teu? Bener teu? Inti nama orang hirup di alam dunia teh pinuh ku pangabutuh diudag-udag ku kahayang. No miskin hayang bantuan, no miskin hayang benghar, no bodoh hayang, no susah hayang bunga, no gering hayang. Oh bener jang urang bali malotot atuh jang. Kiraku berem. Yo lamun dikira-kirakeun awak urang gering berwit pinuh ku panyakit. Heg ieu panyakit hayang cager, kira-kira ieu panyakit pantesna dibawa ka mana? Kan? Tobat. Oh, ka dokter, piraku ka bengkel elas. Pas datang teh ka dokter ieu awak tungtungna dipariksa ku eta dokter ti mimiti ujung rambut dugi ka handap sahibas dampal dipariksa ku eta bantuan atuh dipariksa ku eta
beres dokter mariksa hal eta kene si dokter teh ngomong, aduh Bapak geninganan penyakit Bapak teh lain hiji lain dua dipariksa teh aya kana 13 rupana, liverna aya, jantungna aya, diabetes aya, darah tinggi aya, kolesterol aya, bodogna aya, roromehun aya, busiat aya, komplit. Naon jang riweuh ngan cek eta dokter tong keung Pak Uing teh dokter semaksimal mungkin sakuat tenaga Uing akan membantu untuk menyembuhkan penyakit Bapak dengan syarat hiji Bapak kudu ngawaro ka Uing ulah ngabantah ulah ngalawan, nomor kedua Bapak sing siap berkorban ngaluarkeun duit leutikna 5 juta gedena 10 juta cek saha Udin cek Ustad bener tak? Ngan Ustad keur ngomongkeun cing eta dokter jelema beunghar bari cager minta duit kanu gering pantes teu? Pantes teu? Sungguh tak pantas. Ngan urang nu gering dipenta duit ku dokter kira-kira rek mikeun moal. Moal. Modar urusanana. Atuh pasti mikeun. Ulah harga ning 5 juta, ulah harga ning 10 juta, leuwih pasti daekeun bener tak? Bila perlu sawahna jual, kebonna jual. Bantuan neng lain molotot. Kasih mak beureun ningali Uing kasep. Motorna jual, kebonna jual, mobilna jual, imahna jual, salakina jual. Hese nyangan lalaki teh main jual-jual wae lah. Lah jual bae. Kunaon urang siap berkorban nyumponan kahayang eta dokter. Nyumponan naon rupa nu dipenta ku eta dokter. Sabab hiji awak hayang diurus ku eta dokter, nomor kedua nama penyakit hayang cag. Hayang cag. Begitupun orang lamun hayang diurus ku Allah, hayang disalametkeun ku Gusti Allah, hayang menangkeun syafaat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ti ayeuna urang sarerea singawaro turut tumut ka Allah jeung ka Rasulna insya can sararea nyebut Allah na euy. Kalau kaheuai di tempat-tempat teh. Jang. Euy. Diuk. Kumahanya urang keur usaha teh ieu. Siap. Nyebut Allahnya yang kompak siap. Barang siap. Saya minta barang-barang dulu. Allah. Ayo. Ridho. Ikhlas, teka paksa, siap kompak, siap barang, tinggal kaharep, leungeun ngebeul eureun nyebut Allah na mun meber keneh wayahna ulah waka eureun. Siap, awas teu ngawar ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tak kurang waka eureun eta.
eta kunaon wa ka eureun can ngeupel ieu leungeun ngap ripuh dihaja sugane aya nu maot Bapak bela. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum ripuh euy geunaheun teh ya mantap teu sakali deui boleh nu biasa nu sedeng apa nu luar biasa wani piro Keng, ieu be. wa yaghfir lakum Alhamdulillah mantepnya sound sistemnya aya lehoan ehoan eho geuning nu tungtungna teh aya suara tambahan halo low eho eta teh kumaha daramang bantuan atuh pan make eho kumaha daramang lamun gering minum paramek ulah make eho eta mah bahaya alah ampun haladonya alhamdulillah ngomong-ngomong maca Quran jeung laguna geunaheun teu disertai dengan seninya enakeun teu mantep teu nikmat teu ripuh teu hah anu ripuh saha jang nu ripuh saha oh kiai kajeun kiai mah ripuh ge da insyaallah kiai mah bakal menang amal ngerakeun nyebut amplop ulah sok ngahina ka urang emang banget orang kos kotak amal gitu ngahina nyebut amplop amal Yo jisim kuring berangkat di kota Sukabumi menuju ieu tempat dina hate diniatan suja silaturahmi nomor kaduana jisim kuring hayang loba dulur nah ieu teh buat ngaco jadi kana duit dulur angel cekang jeung Nabi lobakeun silaturahmi ngarah loba dulur ana geus loba dulur kadituna insyaallah bakal gampang menang doa pikiranana duit malulur aduh ampun duit ongkoh ketak lanjut Kul caritakeun ku anjeun Muhammad ing kuntum lamun aya araranjeun kabeh lamun aya urang dieu sararea ibu-ibu maupun bapak-bapak tuhibbun Allah ngaku cinta ka Gusti Allah hayang menangkeun rahmatna Gusti Patabiuni maka wayahna urang sararea sing ngawaro ka Kangjeng Nabi sing mampu membudayakan sunah-sunah Kangjeng Nabi
hikmah ngawaro ka Kangjeng Nabi, membudayakan sunah-sunah Kangjeng Nabi, menghidupkan sunahnya Kangjeng Nabi, insya Allah urang sararea bakal menangkan dua keuntungan. Hiji, yuhibbukumullah, bakal dipika cinta ku Gusti Allah, diaping dijaring ku rahmatna, dimanapun dan kapanpun urang bakal disalametkeun ku Gusti Allah. Nomor kedua, hikmah ngawaro ka Kangjeng Nabi, dosa walau kana mithla zabadil bahri, dihampura ku Gusti Allah. Untung teu? Untung teu? Singa waro ka Kangjeng Nabi, turut tumut ka Kangjeng Nabi, insya Allah. Wujud daripada mutabaah ka Kangjeng Nabi diantawisna sing daek ngaji wayahna. Sing daek naon cenah? Sing daek ngaji. Osok ngaji. Maca Quran osok. Umi ka mana eta? Calik mi kene basa saeutik malah. Osok ngaji. Maca Quran osok. Maca Yasin osok. Coba tuluikeun. Yasin. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Hebat bener sokara raji euy. Tong make eho ye mah Kang ah. Ke Syekh Rajib pe ehoan mah. Tos dongkap can Syekh Rajibna. Atos. Lamun atos wing eureun. Ih, atupan meureunan. Kitu perjanjianana. Kalau sok ngomong potong-potong ya. Mana masuk musingkeun deh kan. Aya kitu na urang dieu. Tuluykeun deui ah. Siap? Siap. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad. Hebat, alhamdulillah. Tuluykeun deui. Walaqad dzara'na li jahannama katsira. Kunaon lain nuluykeun? Kulhu naruluykeun Yasin ararapal ayat sejen menghuleng. Poho? Wah, lain poho teu nyaho ah. Balaga nyebut poho ngadenge ayat nage kakara. Coba tuluikeun. Dulu aku cinta kepadamu, dulu aku memang cinta. Anjay. Dibere ngalagu mak make calangap. Tapi hebat cing ciri ninggaul bener teu. Tong digenggereukeun lah barudak bisa nyanyi mah, ibu-ibu bisa nyanyi mah kajeun tong digenggereukeun. Da di dunia mah alam bebas bener teu. Da uing oge mubalik, bujeng-bujeng ngalagu Melayu, ngalagu Cina uing mah bisa. Hah? Contohan? Hanya oe solo nyanyi Cina. Oe meta hampula dulu. Cik hawa oe kula ngeunahon ieu. Oe hampula. Oe lek nyanyi Cina, doakeun ku salelea. Ongai ni wantai. Ongai ni wantai. Cu ai, cu ai. Ongai ni wantai siang mai barongsai. Capcai tak adu ngelai. Hai.
nyanyi Cina we seperti eta kahal tinto salwa we ge teu ngalti pokoknya mah cair lah terserah lah bararisa nyanyi mahug teh teuing bener teu tong saban geureuh ngan sing salaladar kana nyanyi boleh jadi bisa kana ngaji mah kudu leuwih naon sabab kana ngaji kudu leuwih bisa sabab kurang dituntut mutabaah ka Kangjeng Nabi ngawarok ka Kangjeng Nabi lamun teu dimimitian ku ngaji rek nyaho ti mana bener teu Jam ari maca Quran ibadah lain dititah ku Kangjeng Nabi teu dititah ku Kangjeng Nabi cing ari maca Quran make aturan teu make ilmu teu lamun teu ngaji jauh ti kiai jauh ti ulama kira-kira nyaho moal kana aturan maca Al-Qur'an moal dipaksakeun Al-Qur'an dibaca bari teu nyaho kana ilmuna apa yang terjadi rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu Al-Qur'an bukan menjadikan pahala malah menimbulkan siksa bukan menjadikan rahmat malah menimbulkan laknat gara-gara dibaca na teu dibarengan jeung ilmu betul tempo ka dieu ieu masalah Al-Qur'an anu kudu bener teh lain macana wungkul lain makhorijul hurufna wungkul lain sifatul hurufna wungkul lain idhar idgham iklabna wungkul termasuk ngalagukeun ayat suci Al-Qur'an itu tidak terlepas dari yang namanya aturan minum cair naon ieu teh riweuh urang nu batukna di danu riweuhna Gusti nu agung ieu usaha model kieu ieu ya kade ulah mentang-mentang aya bakat kana nyanyi sora alus eta Al-Qur'an ngadon dinyanyikeun teu meunang kasepnya aro'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim geunaheun teu hah oh geunaheun ngan teu ceureuh genah mah genah ngan kekituan teh teu ceureuh teu susuwe sinareng kahayong Allah jeung Rasulna bener teu tah lamun maca Al-Qur'an seperti kitu sarua jeung ngaheureuikeun dalun yamudilun kadituna teh sesat dan menyesatkan mangkaning ayeuna mah loba jelema nu maca Al-Qur'an teh laguna sakarep-karep make lagu Nusantara make lagu Jawa make lagu Sunda naudzubillahi min tah keur urang mah ulah diturutan sabab Al-Qur'an khusus lagu aya bagianana tong diehoan lagu dangdut aya bagianana lagu Sunda aya bagianana lagu Betawi aya bagianana termasuk Al-Qur'an aya khusus lagu bagianana bener teu contohan tong nu biasa nu sedang apa nu luar biasa orkes oke eho tekeun deui tah ieu mah gawe make eho ge manteng wing ieu minum dulu ya minuman aku loba amat ya bariokeun kopi mong hayang susu kupingkeun ieu contoh
Gunung. Sabar. Ambekan. Wah. Kalau sok ngaganggu tuh deh ah. Aneh ya masuk riweuh. Mang Ehoan mang. Tukang sound system doakeunnya moga-moga sing asup ka surga. Jeung son-sona. Mang Ehoan mang. Mang Ehoan mang. Masya Allah. Heula atuh aduh deh kasih macan-macan. Takdirnya. Wabura. Allah. Alif. Cicing. Mantang heula ye, urang sama teu lah guru urang. Duar. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Luar biasa. Ginaeun teu? Mantap teu? Nikmat teu? Zayyinul Qur'an bi aswatikum. Saur Kangjeng Nabi hiasan Al-Qur'an ku sora anu geunaheun. Naon ieu? Engke Syekh Rajib eta mah. Pan uing mah ceramah meureun. Double. Ngan kade leuleuyheun jang mentang-mentang boga sora alus aya bakat kana maca Al-Qur'an. Lagu hijaj apa, lagu sikah apa, nihawan apa, jiharkah apa. Oh nu dikorikeun teh lain ayat Quran hungkul kabalonku balonku dikorikeun. Balonku adalim fawarananya merah kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau. Ini geunaheun teu? Henteu. Teu ngadukung ka dewe. Geunaheun teu? Atuh heueuh geunah. Ngan kikituan teh teu euy cereuk. Kikituan teh bagaikan awewe make calana dina sirah. Ih waasnya. Dalun yang mudilun kikituan teh sesat dan menyesatkan, bahaya ka dituna. Kos nini tipe ting hayang kiih ka pareman parenon kabarengan parem lampu. Keluar sieun tungtung nama kiih gigireun hauk. Kiih nini teh pan heueuh geus eueuh pareasian. Iya tak ini model gitu etanya. Beres tina kieu salah nyiuk lain cai kalakah minyak tanah. Apan parem lampu eta minyak tanah dipake ngisam. Atuh 5 menit kemudian panas. Gugut terus meureun ararateun. Bebeja kakina abah sia. Ya kunaon bobogaan aing bet ararateun. Cek abana di atuh kunaon geura make ararateun pantat digeun teu lain. Heuh nyaeta
cingku aing urang deuleu atuh. Pas ditempo di damaran lain ku baterai ieu kalakah ku paneker. Begitu cekes jegur teh kahuruan. Ampun bobogaan sini nih kahuruan aja. Aduh meuni merepet eta. Ih binatang-binatang ternak nate pararae itu. Cicing sajang syariwah naon ini sia kahuruan ya. Tah kitu ari salah nempatkeun teh dar dipake ngisang minyak tanah tuh kahuruan. Makana kudu ngara bisa misalkan mana hak, mana batil, mana haram, mana halal, mana goreng, mana alus, bener tuh? Daku ngaji mah insya Allah budak bakal sopan bahasana ramah tamah tingkah lakuna kakolot mua wani malotot kainu mua wani nalapung ka bapak mua ngajak pasea, bener tuh? Akhlakna bakal luar biasa insya Bo, ari sholat ibadah lain dipiwarang teu Kangjeng Nabi make ilmu teu tingali ka dieu make ilmu teu lamun urang teu ngaji jauh ti kiai kira-kira nyaho moal kana aturan sholat nya atuh moal dipaksakeun sholat Kang Dayat. Kayak Kang Dayat, Soriat. Mudah-mudahan Kang Dayat panjang umurna, nepi ka kiamah. Amin we nya. Batur geus mararatu culang cileung sorangan ya. Eta salat dipaksakeun ngan teu dibarengan jeung elmuna. Atuh kadituna teh mardudatun latuk balu teu ditarima ditolak teu ditarim capek gawe teka eta capek gawe teka bayar teka pake sia masuk ngaruksak dewek deh ka capek gawe teka pake bener tuh tah matak wayahna kudu ngaji canggel euy deh Gusti nanggung ya kieu usaha teh ya Bo Pak masalah salat nu kudu bener lain babacaanna wungkul lain nangtungna wungkul lain ruku' i'tidal jeung sujudna wungkul termasuk make kopiahna dina salat geus make aturan keheula sok macem-macem wae nya nih tingali dina salat make kopiah make aturan tempo gedak keur jalan-jalan keur ka kantor make kopiah kudu lempeng uing keur tabligh kudu lempeng ngarah pantes ka tempona pantes teu gagah heuh cicing sok riweuh sia mah ngengklokan wae dewe keur usaha teh nya Yo, dina jalan-jalan mah dilempengkeun, dina salat mah ulah dilempengkeun kieu tengakeun saeutika tukang. Nah, apa bagus gitu mah. Cicing jang. Lapangan bola lega. Rek lega ke rek kumaha sabodo teh teuing lah. Pokona mah dina salat ieu kopiah kudu ditengakeun ka tukang. Tah. Naon sabab ieu teh jabhatun alias tarang mangrupakeun anggota sujud. Ketika sujud ieu tarang kudu maksupah alias kudu kabuka, kudu adek kana tempat sujud. Betul? Dalam mun teu ngaji mah make kopiah ge gagabah kan? Bener teu? Tuh. Dina salat ulah harga ning nangtungna rukukna i'tidal jeung sujudna make kopiahna geus make aturan rek jalan-jalan rek tabligh kopiahna dilempengkeun rek salat mah ditengakeun
giliran gapleh mah disangigirkeun. Ayo sok gapleh di dia aya. Cocok. Aya. Loba. Cocok. Nu mana euy? Waduh, wayahna eureun euy. Hareup. Hah? Hareup. Nu nangtung dewek. Wah, sia mah suudon ka dewek. Wayahna kudu eureun sok gararapleh ah. Sabab nu sok gapleh mah umurna pondok. Karena maut nate deket jang. Atuh rek teu deket kumaha kana maut da ngalungkeun kartu rata-rata modal. Pada kurang doangkeun nu sok gararapleh sing buru-buru mohon ampunan. Teu ceuleuh sia ngadoakeun teh. Sakitu bapa maneh ke tukang gaplehna. Ya Allah, ya Robbana wayana sing daek ngaj limaslahatil amal ngarah beres amal urang ditarima ku Allah ngabuahkeun ganjaran jeung pahala amin ya robbal insya yang hayu ah ngaji pinapsuun wae maneh mah deka ah. Yang ngopi heula ah. Minum dulu boleh. Ngopi dulu boleh. Duh bunga jisim kuring ah. Urang di mah hidang teu kudu ge dipenta, hidang sorangan, kopi teh nganterkeun alhamdulillah. Ngan keukeuh we sajeroning bunga ieu hate mah keung ieu. Keung nasok sieun buruhan teh dikurangan. Oh, gara-gara dibere kopi dibuka teh amplop eueuh sawareh. Damereun dipotong kopi. Tapi amannya. Moal aya potongannya. Moal dikurangannya. Jeung ududna tukang. Ngopi dulu boleh? Ridho? Iya, selamat menyaksikan. Rek kopi heula doakeun ah moga-moga salametnya. Yang tempokeun. Salah. Mengpang ditempokeun teh keureuy we ngopi ah. Alhamdulillah. Aya kopina jang? Eueuh. Heueuh sing sabar jang euy. Moal sarua nasib teh heueuh. Lanjut. Hayo wujudkeun mutabaah ka Kangjeng Nabi pinuhan majelis taklim pondok pesantren melalui kegiatan pengajian insya Bapak-bapak atuh pinuhan masjid melalui sholat berjamaah. Betul? Kangjeng Nabi nutos dimaksum ku Allah, diraksa, dijaga, disalametkeun tina siksa neraka, diwajibkeun asup ka jero surga, can kantos ngantunkeun berjamaah. Nah, urang nu can pararuguh ka surga, can pararuguh ka itu ka dieuna, wani ninggalkeun berjamaah bener teu? Nepi ka aya jelema imahna na tangga jeung masjid, alah boro-boro asup ka masjid salat berjamaah, nincak teras masjid nage tacan pernah aya nu kitu di ditu mah. Insyaallah di dieu mah badag sarua buah-buah memeh di ditu ge di dieu heula loba euy. Pak sing loba rumasa urang teh loba kakurangan bener teh? Sing loba rumasa urang teh loba gagabahna ibadah teh loba kurangna ibadah teh insyaallah melalui sholat berjamaah kakurangan bakal tertutupi insya sekalipun babacaan jauh tina pasohat tulisan rukun sholat loba nu teu pati apal babacaan jauh tina pasohat tulisan kangaran-ngaran diberjamaahkeun insyaallah jaminan ganjaran 27 derajat dibikeun ku Allah sedikit pun moal dikurangan. Alhamdulillah. Ayo urang berjamaah
Allahu akbar, Allahu akbar. Geunaheun teu euy? Allahu akbar, Allahu akbar. Geunaheun? Mangga atuh ari geunaheun mah urang ngalut ngeungkeuy ngabandalet, urang ngembat-ngembat nyatang pinang urang ka mas. Arek naon ka masjid teh? Ah lain. Urang nempon adan. Saking geunah ngadengadan panasaran hayang nempok. Tapi ka jual-jual reuteum dina lawang panto jeung jendela masjid nempon adan. Beres we adan baralik deui. Salat mah henteu. Ngan alhamdulillah kasep mun teh di masjid nu adan he geunaheun suarana. Kan panasaran anu nempo mah aya bener teu? Kadua kali katilu kali ngadenge adan bari jeung geunaheun mah ka masjid lain mengukur nempona wungkul tapi insyaallah daek jeung salat-salatna amin ya robbal. Ari geunaheun mah ngadenge adan pan termotivasi aya semangat kana ibadah teh. Imang ngadenge adan teh prihatin Gusti nu agung. Di tempat-tempat teh umurna 75 tahun lempang geus ngagigeg. Ngomong geus teu beres kopeahnya ngeyeng. Ayalah ayalal walang beres teh adan ngalieu ka tukang ulah harganing nu rek salat nu nempo ge eueuh. Saking ku kesel meureunannya geus tarhim geus maca sholawat diputer-puter eta si aki ngadaguan jamaah nu rek salat nepi ka digero saurang-saurang ngaranna euy wah Syep Jajang Dayat Bang Udin Maman gerak ulang si ate buru-buru gerak ke masjid baturan aing sorangan keung aya pasaran apa pasaran urang dia kurung batang paranti mawa mayit gini eta teh ngaranna kan grab nah itu bahasa teh grab pasaran. Hah? Kurung dedes. Dedes. Rupa-rupa ngaran teh nya, beda lemur beda ngaran. Deuing mah pasaran eta teh. Di dieu mah kurung pengesnya. Kurung dedes. Eta kurung dedes alias pasaran alias kurung batang. Terminal nate sok di masjid wae. Keur maeukeur ka masjid teh hoream katuru ka timpug aya kurung dedes. Kurung batang alias pasaran pan keung. Tapi ka teu jadi ka masjid balik deui. Gara-gara aya kurung batang. Patah kanyahoan mun teh mah masjid hayang pinu jamaah salatna sajeroning nu adan alus sorana eta kurung batang ulah sok diteuneun di masjid. Pindahkeun ka imah RT. Cocok. Pas. Aya PRT di dieu. RT ngeti kabeh di masjidnya. Duh, geus maca tasbih, tahmid, takbir. Wah, segala diborong. Da balik ka imah sieun aya kurung batang. Ya Allah, ya Robbana. Jam. Aki-aki adan alus teu? Halus daripada eueuh
aki-aki adan alus, aki-aki jadi imam alus. Atuh komo pemuda nu adan pemuda nu jadi imam eta mah leuwih alus. Aya kecap leuwih alus bagi pemuda yang eksis ibadah terdepan dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Insyaallah pemuda tersebut jaga piyaumil mahsyar bakal menangkeun iuh-iuhan arasna Gusti Allah. Amin. Ngan kumaha pemuda zaman ayeuna ngadenge adan batur mabring kamarah cieun salat berjamaah ieu mah kalakah darariuk di sisi jalan. Aing cangkeul deui. Geus diuk teh pan rupa-rupa kaayaan nu gapleh aya, nu catur aya, nu nginum aya, nu main PS aya, nu ngagitar aya, nu ngalagu aya. Duh ngalagu barat nu batur teu ngarti manehanna teu nyaho. Jentreng my love, yeah, my darling. Cekeng teh naon jang my darling ya, nu modar teling eling. Ampun nika. Ngomong-ngomong ke setengah 12 iya. Lanjut emangna teu capek kekieuan teh. Dengekeun atuh. Ya. Anjeun ulah boga rasa umur pugur jigajang batur nyawa di alas cigajang nulian ulah boga rasa awak jagjag waringkas wawag bari jeung panceg panon jelas keneh nempona ceuli jelas keneh ngadengena nepi ka ngengke kana ibadah ngengke kana mutabah ka Kangjeng Nabi majarkeun kewe ibadah mah geus umur gocap. Sampai moal. Hei, ari maot rahasia saha? Allah. Ari maot rahasia saha? Allah. Pak RT lain? Pak Lurah lain? Cing rahasia saha? Allah. Gusti Allah. Dada. Aya naon ya riwah ya? Bansos. Aya naon ya? Teh penghalangan teh lah yang naik ke panggung gede jengah ya anut ada Syekh Rajibnya di jalan coba kata canakan dia lah canak apa canak jang tuh aya lagu Roma Irama jang lagu kentong sebujur bangkai teh jang apa tegening kieu laguna teh ya badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama secepatnya jasa dipendam secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya anjay tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman terputuslah pergaulan terbujurlah sendirian
diri terbungkus kain kafan. Oke. Terima kasih. Oh, yang tidak tepuk tangan sungguh terlalu. Ani ngopi ani. Ampun, ari Bang Haji Roma iramanya ulah hargana ngalagu ngomong biasa make nada eta teh. Ani. Kemon ani. Iya. Aduh ampun eta. Bo. Lamun orang maut asup ka jero kubur pamajik salaki milu moal, Bu. Anak milu moal. Harta banda dibawa moal. Heeh, moal. Pak, tempo ka dieu yeuh. Aduh eta aya Syekh Rajib nempo ka itu kabeh dewek teu dipalire. Alah, apa kira teu peurih hate dewek? Macem-macem bae eta. Eta. Tempo ka dia ieu. Dewek hayang nempo ieu. Lanjut. Ya, itu mah Kori internasional. Ari uing mah Kori entertainment. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Woi, Syekh urang badag awakna ieu. Sesek. Ampun deka. Ya, Syekh ka mana heula tuh Syekh deka. Ampun deka. Obat. Urang doakeun Syekh Rajib sing dipanjangkeun umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Oh, sing disehatkeun. Mangga Syekh. Wih, ya. Subur amat ya. Wih, ya. Awakna euy badag euy. Jamang jang. Waduh. Hari jadi kori magena heuh saputing teh 2 3 kori teh heuh 3 tempat alhamdulillah. Oh, Syekh Rajib juga sebobonangan yeuh. Jadi penceramah mah hese jang rek nyandung ngaji teh. Hiji we heuh. Can bobonangan panepi ka ayeuna ge ya. Kempes keneh pesak teh ya. Ampun deh kan. Gusti ragu heuh. Wah. Alah. Kita nepi ka mana ngaji teh yeuh? Kan? Roma. Oh, nya Roma Irama heueuh. Roma. Oh, kitu caritana mah. Geus ya. Kullu nafsin nyawer. Duet Rajib. Mung duet. Duet cenah Syekh. Enak aja. Nyawer ibu. Tarik mantu ge. Alah, engke Syekh Rajib anu panjang namanya. Ieu mah biasa we lah. Da usaha. Dengekeun ya, setiap yang bernyawa pasti bakal ngasaan maut. Ini eta kana maut disebut nage ngasaan. Dengekeun mimin. Eti dengekeun ya. Kana maut disebut nage ngasaan. Kecap ngasaan mah identik nate kana dahareun. Bener toh? Yang namanya makanan pasti rasanya beda, ngarana beda, rupana ge bara beda. Aya cau, aya bolu, aya rangining, aya ranginang, aya wajit, aya gegeplak, aya papais, aya kue lapis.
Eta teh daangeun anu ngaranna beda nu rasana beda nu wayahna ku panitia buru-buru geura asupkeun kana kardus. Jadi kadinya etanya. Kode. Lain kode ngabejaan sia teh. Oh bener. Ya ampun deh. Yang namanya makanan rasanya beda, ngaranna beda, rupana ge barareda, tapi lamun geus asup kana tikoro urang, geus liwat tikoro urang, geus cicing dina jero beuteung urang, diproses sekian lama ketika diheujeunkeun di jero WC ternyata jadi seragam. Seragam. Ngaranna sarua, bauna beda, rupana beda. Koneng. Apaan tos jadi no koneng mbak wah nu ngaku. Taisanya gede teuing teh nyaho. Punten ieu ceramah kana tai-tai ieu. Ya teh gambaran di dunia mah boleh jadi keur hirup nasib urang beda, pangkat urang beda, milik rezeki urang beda, bener teu? Imah nu dicicingan beda, bener teu? Kendaraan nu ditumpakan barareda, bener teu? Tapi lamun raga jeung nyawa dipisahkeun ku Gusti Allah, maut ngaranna yang namanya perbedaan moal aya, kabeh pasti sarua, pangkat pun sama, almarhum. Betul? Ngajepat sarua dirurub sarua make baju sarua kain kapan 3 lapis sarua warnana boy. Naik kendaraan sarua pasaran ngaranna Bang Raji Ada. iya naik kendaraan sarua iya alah kumaha we usaha malah nu penting cair deh kah. Asup kana tempat-tempat anu sarua kuburan ngaranna legana sarua jerona sarua satangtung jelema jeung sababar tangan. Ih sarua bener teh? Teu kieu sugan ieu mah pejabat, ieu mah nu beunghar. Ieu mah orang kaya asup kana jero kuburanana jero bari jeung lega. Nu miskin mah nu malarat mah kuburanana deet. Saking ku deet tepi kaleungeuna nolol kaluhur teu mah. Henteu pelebah dikubur mah kabeh ge sarua, betul? Betul? Afala ta'qilu. Nah teu dipikiran nepi ka pelebah dinya. Yo, urang dititah mutabaah ka Kangjeng Nabi, ngawarok ka Kangjeng Nabi, menghidupkan sunah-sunah Kangjeng Nabi, teu aya sanes sangkan di dunia urang bahagia, jaga di alam akhirat urang bahagia. Betul? Betul. Ayana Kangjeng Rasul ku Allah diutus ke alam dunia rahmatan lil alamin, kanyaah keur urang sararea untuk meraih kebahagiaan di dunia terutama jaga di alam akhirat. Jangan diragukan sosoknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh terdapat di dalam dirinya Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik picontoeun keur urang sarerea. Alhamdulillah. Mudah-mudahan piaumil kiamah urang sarerea sing tiasa sasarengan sareng Kangjeng Nabi, disyafaatan ku Kangjeng Nabi, tiasa lebet ka surgana Gusti Allah sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mudah-mudahan ieu ceramah sing manfaat, sing aya motivasi, gerakna awak urang kana ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah. Harakatut taat dalilul alal ma'rifat. Gerakna awak kana migawe taat, kana migawe ibadah ka Gusti Allah, nuduhkeun kana ayana ma'rifat hate urang ka Gusti Allah. Teu disebutkeun jelema ma'rifat ka Gusti Allah lamun awakna teu daek gerak kana migawe
taat. Betul? Betul. Sakali deui muga-muga ieu riungan sing dihujanan ku rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala kalawan barokah ieu riungan naon rupi hajat pamaksudan urang sing dikabul dilancarkeun tur dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tiji simpuring alpakir bilih bisi seueur pisan kakirangan sareng kalepatan naon rupi anu parantos disampaikeun neda dihapunten anu saageng-agengna pamiet mah aya leresna muga-muga sing manfaat sing barokah sadayana sing tiasa ngamalkeunana amin ya robbal. Urang saserengan ngaos istighfar sing husuk manahna suhunkeun ka Allah naon rupi hajat pamaksudan urang sadayana. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Urang sareng nu hadir di ieu tempat mugi-mugi ku Allah ulah wa kadimaotkeun salagi dosa urang can dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Pindahna ka alam barja muga-muga sing membawa barokah sing membawa rahmat urang disalametkeun ku Allah tina hisab tina mizan tina sirat tina siksa neraka dikeresakeun sararea asup ka jero surga bigori hisabin wala adzabin amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.